Kadi itu meren ka kebon jagong meren Mang Udin. Kadi itu meren kadi itu. Benak Badung atuh nganjang malulu. Emang tadi angon gitu. Emang etam be tadi angon. Tadi angon dikepar buku kaya Atuh kunaon dikepar. Ayo kepar pan muriang bae kalau kandang. Iya cabenya nu saya nu Mang Sudin kabeh ye. Oh iya cabe mah ambil lah. Bagus amat di cabena. Oh geus arasa kieu. Biasa nu meunang meureun. Kosong biasa bae. Aduh, ada. Aduh. Ieu kunaon teh dialaan can dijual Mang Udin? Oh dican ieu. Nungguan tangkulatna can ka dieu. Haji ieu kaena kenangan be. Oh iya nungguan embek ka mana buat embek? Kade ke mapal di kebun batur. Oh no. Bisa gitu doang eta teh. Bawa mah anu newak, bawa mah ditewak kumaha ngaris dijen sate. Ampun eta kitu mah. Kumaha sih? Mana ieu teh ieu. Bisa Urang ka mah- ditu doang urangna tah. Urang ge cabe menta apa kudu meuli ya cabe? Ai 5 siki mah minta, ai 1 kilo beli man. Urang mah aya 10 kilo. Ayo. Lu nggak bangkrut ke di mah. Bagus ieu cabe. Bagus cabe mah. Aju neangan be ka mana deui? Aduh, nah ieu mah ya kana jagong ya ka ditu tuh. Ka ditu. Oh, Hayang geus teu geura bari lempang. ayo. Aku cabe mah takkan Udin pernah buru-buru dijual ya Mang Udin cabena. mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia Mang Udin. menemanimu Yuk, saya, setiap Mang Udin cabe waktu. melain yuk. Tak Oh, pernah eta kadang terpikir segala agak segala di Mang Udin. untuk mengkhianati cintamu. Mbe iya ya, Mbe. Embe. Oh, aduh di sini cerek kanan orang itu kolot ya. Aduh. Waduh. Menyajeng jeung abesan lain eta embena. Anjing pencitan. Jeung pencieun. Oh. Waduh. Urang mah ieu hayang cabe ieu Mang Udin. Kayak bae sore geus kapan nyembena lah. Geus sare eta nek diteangan ka mana na? Oh iya, sugan bae ka belah ditu tuh karena jagong tuh belah ditu. Jauh atunya. Oh. Urang meresep ieu nempo cabena jeung dangdeurna Mang Udin. Baragus oh. Woi, ieu mah luar biasa ieu mah. Tuh. Ieu sakilo aya cabe keur mahal ieu Mang Udin. Mahal eta mah cabe mah. Heeh. Tuh, baragus. Keur bara duit aya cabe Mang Udin sakilo. Oh no. 40.000. Oh. Lain 100.000 sakilo. Oh. Keturun. Keur turun. Oh. Waduh. Aing ngadenge mah ieu cenah ge tahun ieu bulan isuk mah ieu. Mahal deui naik deui. Naik deui. Oh. Aya lenci eueuh di dieu Mang Udin. Eueuh lenci mah. Eueuh. Eueuh. Sungan aya lenci, aya landak gitu. Nah, mun landak mah loba landak mah. Oh, landak loba. Waduh, landak mah. Eta ngeunah Mang Udin dagingna landak. Oh, ngeunah. Heeh. Aing ngomong-ngomong ieu ulah loba ngobrol teh urang kira urang ginikan bae ieu. Atuh hayang segera ilikan. Ngomong-ngomong ai landak beukeun ka cabe henteu. Aya. Landak beukeun ka cabe. Oh, beukeun landak mah. Beukeun. Beukeun. Apan lada cabe mah. Oh, cabe na lada. Anu nyokot nanti lada. Oh gitu. Oh. Lamun aya puyuh ala Mang Udin. Ayo, alah. Urang resep ka daging puyuh. Resep ka daging puyuh urang mah. Ieu lah ieu. Abo, eta kunaon eta? Ieu kulandak ieu. Ieu kulandak ieu. Ieu ciri-ciri. Oh, berarti lamun kos kieu kulandak ieu. Oh, Di kulandak cakaran ieu. berarti. Tah, Kulandak. kulandak ieu. Landak naon apa lalakina Mang Udin kira-kira? Anu kieu mah biasana lalakina ieu. Lalakina. Lalakina biasana ge ieu. Landak Waduh. ieu mah. Heeh. Lalakina we bukan mah. Oh, aja urang kali lah. Waduh. Cuman ieu kapangi ku urang bete di ditu. Heeh. Soalnya mun teu kapangi kolot urang ngereweng bae ieu. Waduh, bisa
Bisa mau dikawinkan ya? Mau dikawinkeun. Oh no. Asembena sabaraha bena? Ayo beri 10 mah be mah. Loba atuh 10 mah. Lieur. Waduh. Kamari aing lieur ku tangkula ku ari lieur ku embe ieu. Jadi dililiur bae. Oh, Waduh. yo kebon urang yo. Yuk kabeh. Oh, kadi yo aya 10 hektar. Oh no. Beuh, atuh eta mah luar biasa. Mal dijual ieu taneuhna moal. Wah, lebih jenkeun kos-kosan. Hah? Kos-kosan. Dijieun kos-kosan. Oh, Neuk sanu ka kosna di dieu. ieu kuntilanak. Atuh paling juring di dieu menunggu kosna.